Jiwa lu Obrolan rakyat pasisian orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, orasi. Di saung panjang ini Main bal Sesepak heden tajong, sisiku aclok bangong. Main bal aksi teuing kolor pegat. Main bal di mana main bal di kota. main bal suka-suka main bal oi. ngahibur mana berangkat. Main bal Ya, hayo koper awas saya teh kudu ditajong kapan aduh epak tarik pek tajong lieur suku kenca ti parius lantaran sukuna leuleus. Main bal teh kakulingan pangahudang kesehatan. main bal Sehat badan jeung pikiran, Main bal. ngabantu pangbangunan. Duh Sok sanajan urang kabisa teh ukur main bal, main bal tapi da pemain bola oge sarua keneh pejuang. Ngabantu majuna pangwangunan. Tah eta jadi Mang Dedi kudu gede jiwa nasionalismeuna. Boh pemain, boh penonton sing saha jalma kamari masyarakat Indonesia. Leres. Anu teu nonton, teu boga jiwa nasionalisme. Teu boga. Cik Mang Dedi nonton teu kamari. Lain hartina jelema nu teu nongton teu nyaah. Salah. Bateuing pareum distrik. Oh tapi nanaon tapi teh. da kamari teh ku Presiden urang Joko Widodo PLN standby. Kudu di standby. Menang bejanya sok sanajan kuring meda main bola teu bisa, teu bisa gitu. Tapi aya resep mah da urang teh kanyaah urang komo lamun negara urang alhamdulillah aya kamajengan dina bab main bola tah gitu. Mang Dedi bingah amarwa teh syuta bingah ka giri-giri. Eta teh naon sabab eta timnas urang, timnas Indonesia anu ditujuna gah cenah menang asup 8 besar dibere bonus ari pek teh 4 besar asup ke semifinal Tapi- rek teu hade kumaha. Ngan aya nu poho. Pohon naon? Pohonna. Pohon naon tah? Tah sieu mah sok itu tah. Pohon naon. Sanajan main bola di tingkat desa, RT RT, RW, nepi ka tingkat nasional. internasional. Asia internasional. Ayeuna pertanyaan, Naon? kunaon main bola teh 45 menit. Rek di Kunaon? lembur, rek di nasional, rek di internasional. Kunaon main bola waktuna 45 menit. Eta kunaon sok 45 menit. Ya, pan meureunana Mang Dedi eta teh geus dirapatkeun ti PSSI melalui FIFA. Eta geus set eta teh 45 menit geus teu bisa kurang leuwih. Bisa juga, Dirapatkeun. cing cek mang cacu. Standar we sakit. Nah, main bola mah teu make standar. Maksudnya Mun motor disetandarkeun. waktuna emang kuduna sakit tuh. Geus 45. Cek lain. Naon maksudna? Regepkeun, dangukeun. Heeh. Kunaon main bola teh 45 menit. 45 menit. 45. Eta teh, Kunaon tah? eta teh Naon? ngudag jumlah bola anu aya di lapang. Pan hiji bola Jumlah bola ayun di Anu aya di lapang. Di lapang. Kabeh teh bola teh 45 teh teh. 45. 45 tim. Kumaha ieu teh kumaha? Kumaha ieu teh? Belah ditu pan 11 orang. 11 orang 11 jumlah orang. jelmana. Ada teh mamawa bola teh teh 2. Mah bola 2. Jadi 22. 22. Bawa bola. Di belah ditu 11 orang. 12 urang. Eta teh mamawa bola 2. 44. 44. Nu di tajongan hiji. Heeh. Jadi 45. Atuh toh. eta malin bola Mang Dedi. Siki. Siki nu kitu mah Oh, tuh. ya. Oh, aya. Man salahna teh kieu main Naon? bola teh. Eta dina pas rek penalti ning nya.
Najongna teh ka urang tarik. Nah, gitu. Sabab ku hiji lamun kedua mal sukuna ta najongna. waduh tanagaan belagu kita teh Apa lu tarik, kuy, pan tarik hiji nahan. Yo, eta hitunganna Mang Dedi lalaki. Coba lamu awewe sabar hiji. Berarti lain 45. Sanes. Sanes. 4 genep awewe mah. Margi bola di baradag. Ais. Kayak Tadi di nu hareupan eta mau bola. Wis. Sok geblik itu. Kelanjuan. Kan dijelas mah kieu. Kumaha. Ayo naros. Ya, Pemain bola lalaki jeung pemain bola awewe kuat mana? kuat laki atuh. Kuat awewe atuh. Nah, kuat awewe. Lalaki jeung awewe kuat keneh awewe. Nah, Sok urang lalaki pada urang lalaki ieu nya. Kan sok ngadahar obat kuat. Jang yang hareupan saha? awewe. Awewe berarti kuat saha? Kuat awewe. Kuat awewe. Tuh nya si eta baik ka urang ulah. Nu itu. Paingan mata kuat awewe teh nya. Da di awewe mah ngaran-ngaranan oge sok kalalemar. Contoh Mang Dedi. Contoh. Nya contoh di jero dada ngaran dada kemar. Di jero dadana aya Eta aya paru-paru. Anu sok mileng dicabak urang naon jeung diinum? Susu. Kemar eta ge. eta teh ngaran-ngaran pangawakan nu disebut 2 kali. Tak. Tak. Bener. Su 2 kali. Su. Naon deui cing? Irung. Ping. Tuh. Aya ieu jadi nyut. Iya atuh sirah riot. Nyut. Oh, lain eta mah lain. Tak. Ping. Ping. La. Ping tak. Hiji deui. Jadi Aya. Tacabak tah naon? Takrang. Nong. Aya di jerona aya nih. Naon teh? Sum. Oh. Eta teh katingali eta. Eta. Katingali. Jadi kieu Mang Iwan. Hiji deui aya. Naon? Mok. Mang Iwan mah ieu palaur itu. Udah kumaha adik. Mang Dedi ari orang Sunda mah panjanan cawokah jeung jorang. Gitu. Jadi kieu Mang Iwan, cacu Hmm. sakai deui nya pangaten urang teh salaku masyarakat di Pilemburan ya. Di lemburan. Bunga ra leueus bangga gitu. Naon kitu timnas urang Indonesia geus aya kamajengan lah. Ngan amok Mang Dedi. Naon teh? Eta mah duh. Wasitna. Nah kumaha Aya aturan ku zaman mah. Ningali kikieuan mah. Si wasit teh gini ningali TV. Lain kikieu teh naon koran? Oh, maksudna meh naon teh? make TV Nya eta teh maksudna meh ciliar. Par Ya cenah. maksudna meh naon teh? Hah? Oh, teh anu hand teu katingali ku kaset mata teh jadi aya video tah. Katingali. Gitu. Wasit teh di Thailand. Oh, ke maksudna teh Matak geuleuh aing mah. TV eta teh jang ningalikeun Anu aya teu katingali ku wasit, tapi diperjelas ku eta ku anu kituan. tah eta teh eunteng jang urang. Euteung kumaha teh? Cacakan dina main bola aya CCTV eta teh pikeun ningali kalakuan nu goreng jeung nu alus. Oh bener. Tah dina kahirupan ge aya CCTV aya merhatikeun urang. Aya bener iya, mah. Kade ulah gagabah urang teh ngalakukeun segala rupa teh. Margi aya CCTV anu memang moal bisa leupas tina panenjo Tina Gusti panenjo. paningal Gusti. Ieu gede pisan. Eta Ieu teh. masalah baban agama ya. Eunteng Masalah atuh. eunteng. Nya Kana ieu mah. lain tara sok tara main bola kitu nya. Lah tapi ari najong-najong wae mah. Misalnya. Lah Matak Mang Dedi geuleuhna teh eta wasitna teh ti negara Asia anu pika geuleuheun. Soalnya di Asia aya 2 negara nu pika geuleuheun. naon wae? Naon wae? Thailand jeung Taiwan. Eta pan digalaheun teh. Ya, Tong beula batur urang hayang seuri. Kieu lain mah mah Iwan da olahraga mah kudu. Olahraga. Kudu eta mah Eta jang teh. kesehatan Jang urang kesehatan. kudu eta mah olahraga. Jadi kurang teh kudu sehat lahir batin. kudu sehat lahir batin. Kumaha kitu Mang Cacu, Mang Iwan, Kumaha? olahraga mah da teu kudu wae lulumpatan Teu di kudu. lapang. Kurang kikieuan kita olahraga. Olahraga. Iya sabo yang peuting Teu mah. kudu ngangkat besi. Teu kudu. ari urang mah tara olahraga. Naon? Sok jelema nu olahraga tanya hayang naon. Yang sehat. Oh, berarti can sehat.
Berarti mana emang sehat? Urang mah sehat. Nah, sebelum Iwan mah. Sehat teh sehat teh singkatan. Naon? Singkatan tani sehat teh cek bahasa Sunda mah sehat. Sing inget hirup aya tungtungna. Aduh. Sehat eta teh. sehat. Asma singkatan mah. Sehat. Jadi disada atuh meureunna. Ada. Eta aya tung-tung. Ya lah mangkitu mah Iwan. Siap. Ayeuna mah jang ngabakti ka nagara teh Mohon, urang teh mohon. loba carana. Loba carana di antawis sama tadi. Olahraga. Ada kesenian, Kesenian. apa yang kita bisa berikan terhadap negara ini Hmm. itu kabeh jalma boga dibeklan Jadi bakal pangabisa. Kamonesana masing-masing meureunna. sok urang jalankeun visi misi urang sabisana pikeun ngamajukeun atuh minimal ngamajukeun diri urang lamun Bisa urang bantu nangis orangnya. maju insyaallah negara ieu bakal maju dimulai tina diri urang soang-soang Bener. Oh jadi diri urang heula sorangan. Sok Bener. sing aya kamajuan urang teh nya iya, tapi ulah hilap bari ngadua ka Gaskeun, pokona Mang Dedi gaskeun. Gitu. Ngan urang Mang Dedi Mang Cacu urang doakeun. Mohon. Timnas urang teh meureun sakedap di bade ngalawan negara ti Afrika Selatan. Iya. Tah, Oh, lamun menang mantap otomatis satu. eta bakal asup olimpiade. Aduh, nah, gitulah baragus tah pokoknya mah. Ayeuna mah sok sanajan urang tara main bola. Itu aya bola tuh. Mana? Urang latihan dah. Ayo. Ayo. Mana? Ayo. Itu tuh aya bola tuh urang tajongan. Ayo ah. Ayo. Ya urang teh kana bola kudu amat. Kana bola. Urang mana di wah. Urang main bola. Obrolan rakyat pasisian. Orasi, Obrolan rakyat pasisian. orasi, Obrolan rakyat pasisian. orasi, orasi, Di